Babu marfu'atil asma'i utawi iki iku bab ing dalem mertelaaken piro-piro isim kang den ropaaken. Ing dalem mertelaaken piro-piro isim kang den ropaaken. Al marfu'atu utawi piro-piro isim kang den ropaaken iku sab'atun pitu. Iku sab'atun pitu. Wahyalan utawi sab'ah iku al fa'ilu fa'il wal maf'ulu lan maf'ul alladzi lam yusamma kang ora den sebut apa fa'iluhu fa'ile alladzi. Wal mubtada'u lan mubtada wa khobaruhu lan khobar mubtada. Wasmu kana lan isim kana wa akhwatuha lan ande-andene kana. Dulur, ande-ande teh dulur kana. Wa khobaru inna lan khobar inna wa akhwatuha lan ande-ande inna. Wa tabi'u lan isim kang anut lil marfu'i kadue isim kang den ropaaken. Lil marfu'i kadue isim kang den ropaaken. Wa huwa lan utawi tabi' iku arba'atu asya'a papat piro-piro perkara. Anak tu sewiji sifat. Anak tu sewiji sifat. Wal atpulan atop. Wa taukidulan taukid. Wal badalulan badal. Wal badalulan badal. Babu marfu'atil asma'i. Ieu bab arek nyaritakeun pirang-pirang isim nu diropakeun. Ai ropa teh kamari ciri asalna nyaeta domah. Aya opatnya nu tilu deui niabah gaganti tina domah. Ayeuna mah rek ngabahas pirang-pirang isim nu diropakeun. Da isim mah sok kakeunaan ku i'rab ropa terus dinasab jeung khofad. Berarti isim teh aya isim marfu'at, aya isim mansubat, aya isim mahfudot. Isim nu diropakeun, nu dinasobkeun, nu di JR. Tah ayeuna rek dibahas pirang-pirang isim nu diropakeun. Al marfu'atu ari isim nu diropakeun sab'atun jumlahna aya 7. Itu. Bahkan cenah dina sarah mah aksaro min sab'atin bahkan langkung seueur ti 7. Nah, id baqiya minha ismu af'alil muqarrabah. Karena aya keneh tina anu 7 teh isim fi'il muqarrabah. Itu. Nya dina sarah eta mah. Aya 7 heulanan urang bahas nu aya dina matan. Naon anu 7 teh? Al fa'ilu hiji fa'il. Fa'il teh tadi berarti naon? Isim nu diropakeun heulanan. Oh, kitu cenanya. Fa'il teh isim nu diropakeun. Ke lempengna ta'rif nama dina bab fa'il. Hiji fa'il langsung contona, contoh fa'il teh ja'a Zaidun, ja'al fata, ja'al qodi, ja'a gulami. Contoh fa'ilna mana fa'ilna? Zaidun. Terus deui fata, qodi, gulami. Eta teh contoh-contoh ja'a kalimat fi'ilna fi'il madi. Di mana-mana fi'il pasti kudu aya lapad nu sabada fi'il biasana eta teh fa'il. Ja'a Zaidun. Naon fi'il? Fi'il teh pagawean. Naon fa'il? Fa'il teh nu migawe. Ceuk basa Indonesia mah fi'il teh
predikat. Fa'il teh subjek, subjek teh pelaku. Ke heulaanan maf'ul mah. Maf'ul mah objek. Jadi susunan katana Indonesia jeung Arab mah beda grammar, beda susunan. Lamun bahasa Arab mah subjek dipaneurikeun, pelaku dipaneurikeun, predikat diheulakeun. Ya. Bahasa Arab, bahasa Indonesia mah sabalikna subjek ti heula, predikat paneur. Contoh geuning baheula keur sakola, ayah mencangkul. Tuh ayah teh subjek, mencangkul teh predikat. Jadi diheulakeun subjek, SPOK itu nama keterangan. Tah bahasa Arab mah beda. Jaa Zaidun, jaa fiil Zaidun fa'il diheulakeun predikat pagaweanana, pekerjaanana diheulakeun. Maka timbul we perbedaan ieu susunan kalam teh timbul we dina bahasa ijab jeung qabul dina kawin. Ya, dina kawin bahasana qabil tu cenah. Qabil tu. Qabila fiil, tu fa'il. Domir fa'ilna kabeneran deui, domirna teh domir mutasil. Mahal ropa. Qabil tu. Jadi geus beda bahasa Indonesia jeung bahasa Arab susunanna ge pancek tadi ge. Bahasa Arab mah ulah fa'il diheulakeun, fiil dipaneurikeun bahasa Arab mah. Kudu fiil ti heula, fa'il paneuri bahasa Arab mah. Mun bahasa Indonesia mah teu aya aturan kitu. Bahasa Indonesia mah. Itu qabil tu teh, qabil tu bahasa Indonesia mah saya terima. Bahasa Indonesia mah saya kan eta teh fa'il, terima fiil. Beda pan susunanana. Saya terima. Lamun dibalikeun terima saya. Jadi maksa. Lamun dibalikeun mah maknana teh geura sok. Terima saya, buru tarima saya, maksa lain pernyataannya. Gitu, jadi bening ku hayang ditarima, terima saya, jadi gitu bahasana teh. Tapi lamun pek ayeuna saya terima mah daya istilah maksa, bahwa menunjukkan sebuah pernyataan penerimaan ti pihak panganten lalaki. Saya terima nikahnya Hindun bin Jaid misalnya dengan mas kawin 20 gram dibayar kontan. Sah cenah. Ari nu ngasahkeun kana pernikahan saksi apa naon? Nu ngasahkeun kana pernikahan mah lain saksi. Nu ngasahkeun pernikahan mah adalah segat ijab qabulna sesuai jeung aturan fikih. Sah eta. Kunaon atuh saksi make ditanya sah apa henteuna. Karena saksi engke dipenta ayeuna naon teh dipenta kesaksianana. Itu. Maka saksi kudu apal kana segat ijab qabul anu bener cek aturan fikih. Itu. Anu ngasahkeun mah tetep we aturan anu pas. Arek sah. Kaduana wal maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Isim nu diropakeun teh maf'ul dina basa Indonesia disebutna objek. Maf'ul anu teu disebut fa'ilna, teu dibawa fa'ilna alias dibuang fa'ilna. Beberapa alasan ke dina bab maf'ul pangna maf'ul teu di naon fa'ilna teu diayakeun teh. Itu diantarana misalna si fa'ilna geus masyhur, geus kakoncara kajana pria, kaceluk kaun awun kakoncara kajana pria. Cek bahasa kolot. Nah, maka si fa'ilna teu dibawa nu diayakeun teh maf'ul. Nah, sabari contoh, duriba Zaidun. Amun bahasa Indonesia mah eta disebutna kalimat naon? Aktif apa pasif? Kalimat pasif ieu teh. Jadi dibuang fa'ilna teh teu diayakeun nu aya maf'ulna objekna unggul. Duriba Zaidun, duriba diteungeul saha? Zaidun si Jadi melempengna bahasa urang mah diteungeul si Zaid sanu neungeulna.
teu dibawa fa'ilna nu neungeulna mah. Nu aya teh nu diteungeulna we dibuang fa'il asalna mah doroba amrun zaidan. Asalna mah lamun dibongkarkeun mah kitu. Doroba amrun zaidan. Doroba neungeul amrun si Umar zaidan ka si Zaid. Buang si Umarna cicingkeun si maf'ul dina tempat fa'il. Da dibuang amrunna. Jadi duriba nu asalna doroba, robah we harkatna deui. Itu doroba jadi duriba, robah harkatna. Duriba Zaid dun hasilna teh jadi kitu. Entong doroba Zaidun jadi salah atuh. Wa yudrabu amrun asalna deui. Asalna yudrabu amrun teh yadribu Zaidun amron. Buang Zaidun. Jadi yudrabu amrun. Cicingkeun si fa'il di si maf'ul dicicingkeun dina tempat fa'il. Tah nu jadi naibul fa'il, nu jadi maf'ul anu teu disebut fa'ilna teh alias naibul fa'il lapad naon tah? Dina doroba Zaidun. Zaidun. Nu jadi naibul fa'il atawa maf'ul nu teu disebut fa'ilna teh nyaeta lapad Zaidun. Terus anu kaduna yudrabu amrun. Amrun nu jadi contoh naibul fa'il. Naibul fa'il teh nyaeta naib teh geganti panaib geuning. Panaib. Naib teh gaganti saha? Gaganti kodi. Kodi teh penghulu. Itu aya istilah naib, aya amil geuningannya di KUA teh. Naib gaganti kodi teh penghulu saha? Kementerian Agama di luhur pusatna, kodina teh. Kusabab jauh Kementerian Agama kudu ngagidig ngawinkeun urang di peloksok kieu, gantian kuna naib gitu dipetakeun sebagai kepala KUA. Naib ge geus ripuheun kudu gadagi di peloksok mah, jole amil. Amil teh pelaksana tugas naib gitu. Amil teh tukang gawe guru kecak-kiclik. Pengganti naib. Tah, itu naib gitu. Naibul fa'il berarti gaganti fa'ilna sabab geus masyhur teu kudu dicaritakeun deui. Gantian ku maf'ul, cicing dina tempat fa'il, iroban fa'il bikeun kana maf'ul gitu. Katiluna wal mubtada'u wa khabaruhu. Mubtada jeung khobarna contoh seperti Zaidun wal fata wal qadi wa gulami qaimuna. Hiji heula contona. Canak hiji. Zaidun ieu mah disakalikeun nya. Zaidun utawi ki Zaid mangga. Zaidun wal fata wal qadi wa gulami qaimuna. Zaidun mubtada ieu. Qaimuna eta khobarna. Wal fata wal qadi wal gulami diatapkeun kana Zaidun. Jadi kieu ari ki Zaid wal fata jeung pemuda, wal qadi jeung penghulu, wal gulami jeung pembantu kaula, qaimuna eta ngararadeg kabeh. Qaimuna khobarna. Ta isim nu diropakeun teh Zaidun mubtada wa khobaru jeung khobarna nyata lapad qaimuna eta teh isim nu diropakeun kitu. Wasmu kana wa akhwatuha salajengna marfu'at teh isim kana jeung babaturanana. Contoh kana Zaidun iman. Isim nu diropakeun teh Zaidun. Isim kana Zaidun tah kana nama fi'il madi. Zaidun isim kana diropakeun tah isim marfu'an teh iman eta khobar kana itu isim nu dinasobkeun eta mah iman mah tasub kana marfu'at eta mah isim mansubat imanana mah. Terus deui wa khobaru inna wa ahwatuha isim marfu'an teh khobar inna jeung babaturanana inna. Contoh inna Zaidan imun.
Inna Zaidan qaimun. Zaidan isim inna, qaimun khobar inna diropakeun. Alamat ropana domah sabab isim mufrad. Tuh inna Zaidan qaimun, qaimun ayeuna khobar inna marfu'at eta teh isim diropakeun. Wa tabi'u lil marfu'i nu terakhir isim marfu'at teh isim nu sok nurut kumaha batur. Saha baturna nu diturutanana lil marfu'i isim nu diropakeun. Ya, isim nu sok turut kana isim nu diropakeun. Isim nu sok mimilu kana isim marfu'at eta ge isim marfu'at keneh. Nyata aya opat tabe teh. Opat perkara, hiji naat, dua atap, tilu taukid, opat badal. Heangkeun we. Tawabe aya opat. Taukid jeung badal, taukid jeung badal gitu. Kang Jaja teh. Sekali deh. Tawabe aya opat, naat jeung atap, taukid jeung badal, taukid jeung badal gitu. Hiji naat, naat teh strip miring sifat. Contohane langsung jaa Zaidun al-fadilu. Tah naat nanti al-fadilu. Zaidun eta isim nu diropakeun. Ayeuna al-fadilu sifat, sifat teh sok nurut kumaha nu jadi mausupna. Mausupna ropa, sifat oge sok ropa. Zaidun ropa, alamat ropana domah. Al-fadilu kudu ropa, da kumaha mausupna. Berarti ulah al-fadili kudu al-fadil lu sabab mausupna rob. Nah sifat kedua atap seperti contoh jaa Zaidun wa amrun. Atap ge setengah tina tawabe pengikut atap. Atap mah nyaruakeun hukum